Hai Muhammad, pertanyaan kami yang pertama, apa makanan yang diharamkan oleh Israel? Apa makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri? Saur Kangjeng Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Maknana wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah. Kapayunan pangarsa pengatur waktu anu parantos nasihan waktos anu kusim kuring dihormati anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Pangarsa sohibul bait, sohibul hajat, sohibul walimah beserta keluarga besarna, wabil khusus panganten weuteuh anu berbahagia anu sadayana kusim kuring dihormati anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Para alimil ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengan, para hujaj, para tamu undangan anu sami hadir, anu sami sadayana kusim kuring dihormati anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Aparatur pemerintahan desa, wabil khusus aparat yang paling setia yaitu Bapak RT, ikhwanul muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, spesial santri anu sami hadir anu sadayana kusim kuring dicintai anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi urang sadayana ku Allah dipertemukeun dina acara anu mulia nyatana walimatul urs atanapi walimatun nikah. Mudah-mudahan ieu panganten anu weuteuh anu parantos disahkeun ku agama jeung negara berkah hadirna muslimin muslimat, ikhwan akhwat, rumah tanggana sing dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan ti dua pihak, pengorbanan ti dua keluarga demi ngawujudkeun ieu acara nu didasari kumanah nu pinuh ku rasa cinta ka baginda Rasul. Mudah-mudahan di dunia kene sing enggal dibalas ku Allah galayan bentuk barokah bari tengurangan pahala jeung ganjaran jang sampeureun jaga di poe kiamat. Para kiai, para ajengan, para guru khusus nu aya di Kecamatan Pabuaran
dengan keagungan baginda Rasul, dengan kemuliaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan marantena ku Allah sing dipaoskeun yuswana sarta sehat. Santriwan santriwati nu hadir wengi ayeuna dengan payung doa guru, doakeun kurang sadayana marantena sing diharasilkeun ilmu anu seueur tur manfaat. Ketika mukim di mana wae, ketika mukim di kampung mana wae, mudah-mudahan ku Allah sing dijarantenkeun pamimpin panungtun pahlawan ahlus sunnah wal jamaah. Palawargi sadayana pangapunten simkuring sumpingna rada lambat, kumargi aya dua hal anu di luar dugaan. Nomor kahiji ngalir semah nepi ka dur magrib. Naon margina sababeurang Abdurrahman jadi dukun. Lamun penting jadi mubalik, lamun lohor ngajar santri. Jadi 3 setang dicekel ku sorangan. Alhamdulillah janten bilih meureunana saur pangeran, bilih amplop tinu hajat leutik geus diheulakeun da gede. Amin ya Allah ya Rabbal. Nomor kedua, ternyata akina mobil pupus. Mohon naon margina udah teu nyaho umurna si eta mah ningali dina tanggalna padahal mah 3 tahun kudu ganti. Hayo we dipake ngalaan amplop jeung jomet. Akhirna simkuring nios dicantayan tabuh 7 kirang 8 menit. Alhamdulillah supir diasupan gaang jadi kasurupan. Nepi ka dieu dengan selamat, barokah doa para guru para kiai sadana amin. Nomor katilu simkuring dia ngobrol sareng pangarsa Sohibul Walimah. Ngobrolna dibatasi atau digarisbawahi kusumpingna Kang Haji Salman. Doakeun mudah-mudahan setengah jam ke depan anjeunna sumping amin. Tuh kan? Aya amin santri mah yakin bakal kontan. Nah magna santri ini jangan dipandang sebelah mata, doana masih kena tok cer amin. Cirina lamun beteung lapar para kungsi balik ka imah lauk guru we dihakan. Eta ge lalakon Abdurrahman di baheula aja. Muhun da eta mah warisan turun temurun, warisan salafi tidak akan pernah hilang sampai kiamat, betul. Palawargi sadayana ieu nu hadir wengi ayeuna didominasi ku jomloan jomlowati. Muhun grup Iptek Ikatan Pemuda Telat Kawin jeung grup Imtek Ikatan Mojang-Mojang Telat Kawin. Kunaon hadir ka dieu lain hayang ngaji da santri mah beurang peuting ge ngaji. Ngan ieu mah susuganan di kobong mah kartuh geus kanyahoan ari diiderkeun mana cecempe gorengan baal ge geuning laku kitu jangnya. Mudah-mudahan berkah hadir peuting ayeuna anu geus berat ka hanap, nu geus menol ka hareup sing engal dipertemukeun jodohna anu maslahat dunya akhirat amin. Ya Allah, beda kan bab jodoh. Kamu eta nu calipnya, ya Allah, insyaallah berkah. Palawargi sadayana dina tafsir Ibnu Katsir juz pertama halaman 200 sampai halaman 201 karangan Syekh Ismail Abul Fida, kertasna Beirut impor Libanon. Bisi urang dia gaduh tapi halaman beda, yakin kitab simkuring nu mahal. Dina tafsir Ibnu Katsir juz pertama halaman 200 sampai halaman 201 karangan Syekh Ismail Abul Fida menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 87. Nah, ujang baca nu hareup. Serina beda ye. Tahfid kulhu tenang jang. Damal dibebek paling dikekeak. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Baqarah ayat 97. Baca bareng. Mangkana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Kata lar teh. Ya teh sing beureung ge sakitu kitu aja. Maya da kamu balik masa kitu ge cair. Saur Allah Subhanahu wa taala man sing saha jalma dina usul fikih dina goyatul usul disebutna min siagil am. Betul? Pejabatkah, rakyatkah,
lalaki, awewe, jangkung, penek, montok, ipis, bodas, hidung, penyon, gelis. Man kalimatnya. Man lamun di Arab jadi mubtada, leres saja. Sedangkan cek jurumiyah al mubtada'u huwal ismul marfu'u al ari anil awamilil nafdiyah. Man sing sahajalna kana anu aya eta jalma aduan ngamusuhan li Jibrila kamalak Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi sesungguhna Jibril turun ka bumi turun ka dunia nyampaikeun wahyu nyampaikeun ilmu nyampaikeun Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tapi Jibril datangna sesuai prosedur biidnillah idin Gusti. Naon margina sabab malaikat yang kurang beda. Malaikat mah la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat mah teu pernah maksiat ka Gusti. Ari urang ya hajian frek-frekeun di hari. Allah CS sim kuring ya mohon tadi ti isuk geus ngaweaan kade nah balik mah tarananyakeun mau balik pengkor kan kena ada CS ieu ya mah kasim kuring pamer manuk saya mah hade dibahankeun teu eta teh ngeneng-ngeneng jauh asakeun mung hareupeun palawargi sadayana dina tafsir Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi sehingga manusia makhluk Allah dibagi tilu, betul? Hiji aya makhluk Allah anu dipasihan akal wungkul, siapa? Malaikat. Kedua makhluk Allah dipasihan nafsu wungkul, yaitu binatang. Nomor katilu aya makhluk Allah diberi akal jeung nafsu, siapa? Manusia. Nomor kahiji malaikat dipasihan akal wungkul. Teu aya jaminan dina Quran 30 juz. Inna Jibril yadkhulunal jannah. Innal malaikat yadkhulunal jannah. Teu aya. Kunaon ieu malaikat diciptakeun sujud sampai kiamat teu dijamin ku surga. Malaikat diperintah aina ruku sampai kiamat teu dijamin ku surga karena malaikat rajin ibadah wajar sabab diberekna akal wungkul. Leres teu? Nah gitu. Jadi teu aya dina kitabna malaikat konser. Teu aya. Sugan malaikat teh aya mah ningali pameran di datar rangka. Pan bieu rek nyimpang urang teh ngan kagok katanya. Ya Allah ya Rabbana. Leres teu? Jadi malaikat mah makhluk Allah yang spesial dipasihan akal wungkul. Ari urang sapoe sapeting didampingi malaikat berapa orang? Jawabanana dina kitab Qatrul Gois, kitabna genep lamar karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, setiap jalmi dibere digandeng ku malaikat lamun berang opatan lamun peting 8. Pernah anu bobo di dia celina kasupan gaang? Teu pernah. Pernah sugan keur bobo kasupan rana? Teu aya. Kunaon urang bobo teu make headset? Cepil teu dicocokan, pangabung teu dicocokan, tapi eueuh sugan seranggan masuk. Jawabanana maha benar Syekh Nawawi. Setiap jami anu bobo yakin didampingi 8 malaikat. Ngan ieu 4 malaikat lamun ti beurang, 8 malaikat lamun ti peuting, ketika eta jami boga hadas gede, junub ngaranna, kabeh birat ngajauhan. Beda sok teu jeung bojo sok boga hadas gede reged beda sok hayang naik deui moal-moal can laku mangarti kunaonnya keur boga hadas gede mah sareged malaikatna jauh ti urang. Nomor kedua malaikat rahmat jauh ti urang ketika urang asup kama wasayatin alhamam wal WC wat toilet wal MCK wat tampian. Nah kitab jantayan ngarang
mentak di mana urang lebet ka WC ibu malaikat teh ngantosan heula tara milu ka jero. Mentak loba jami tergoda setan di jero WC di luar geus ngantri tong we nyanyi biasa album. Beres teh. Mohon mentak tong betah teuing Nabi ngajarkeun Fatul Muin di mana asup ka WC heulakeun sampean kenca sabab tempat juri. Nomor kedua baca doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Kunaon dua eta diajarkeun ku Rasul di balik sunnah ada rahasia biasana tara betah teuing di jero WC. Leuheung betah nama ni ungkul ieu geus aya sabeh dituna. Deka bobogaan kana paralon hayo digesek-gesek nanaonan paingan lila babaturan pusing udud geus gak tilu batang leuheung kana paralon maka ieu geus make sanemalan jebakan Batman nemalan pagaweanana bener tuh Jang tergoda setan sebab tempatna akang sadayana. Kembali deui makhluk Allah nu dipasian akal wungkul yaitu malaikat. Makhluk yang diciptakan dari cahaya teu pernah bermaksiat ka Allah. Cek urang manusia teu malaikat teu maksiat wajar. Malaikat teu doraka wajar karena teu boga alat anu jadi tantangan yaitu nafsu. Leres teh. Hiji tah. Nomor kedua aya makhluk Allah dipasian teh nafsu wungkul. Naon ngaranna? Bahasa Jermana sapo. Mohon bener. Bahasa Indonesiana binatang. Bahasa Qur'ana al-an'am atau bahaim. Ngeres? Ieu makhluk nomor kedua ku Allah dipasihan nafsu wungkul. Binatang namina. Wajar teh lamun doma teu ngaji. Berantari, wajar teh doma teu ngaji. Wajar da teu bogeun akal. Teu aya sanajan doma teu ngaji, doma teu mingguan, doma teu sahariahan, doma teu jumaah, teu aya ayatna innad doma yadkhulunan nar. Sesungguhna doma asup kana neraka Si eta mah maot paling ku Allah di akhirat diberi keadilan. Doma dugul aina di pabuaran ditubruk ku doma tanungkan teu bisa ngalawan teu boga tanung. Allah akan membuktikan keadilannya di akhirat bakal dihudangkeun deui diberi keadilan hareupeun jalma kafir. Saur Allah gul kado manaon ari maneh baheula nyeri hate kantenan Gusti usaha ku si Garut abdi diteungar ti ka penyok ieu sirah kumaha Allah sok aina tubruk deui ditubruk deui ka nu itu teu bisa ngalawan keadilan Gusti. Kumaha Allah beres doma dugu diberi keadilan kabeh jadi taneuh. Begitu jadi taneuh kumaha cek jalma kafir ya laitani kuntu turoba. Gusti abdi ge hayang jadi taneuh cek malaikat enak kehet sia. Mun jadi doma baheula jadi taneuh. Maka doma mah maksiat wajar. Nu paling lucu paling ekstrim anak doma naekan indungna. Anak hayam nangkot ke indungna dasar atok eta mah mentak kanggo urang pabuaran urang mah rakyat bukan penguasa tidak memegang kendali dunia. Ketika tidak mendapatkan keadilan jangan kecil hati. Namargina Allah akan membuktikan keadilan tersebut baheula urang dikekeak baheula urang dikekesek di depan Allah di pengadilan Allah bagian urang ngekesek. Amin. Urang yang oleh ke bagian BLT tenang ya. Lamun aya santri mun aya pamegat aya pemuda ka awewe beakeun ku babaturan we jangan kecil hati ya. Lebih baik pacar kita dikawin oleh teman. Namargina engke bisa ngantosan sesana. Oh, lumayan. Second ge asa ulah bekas tabrak jeung banjir we. Second ge asa tibang lecet pemakaian. Lumayan ya. Dah geus ngarti. Ya Allah ya Rabbana. Jadi nomor kedua makhluk Allah anu dipasihan nafsu unggul yaitu binatang.
Nomor katilu sauruh bayar. Makhluk Allah teh dipasihan dua anugerah. Nomor kahiji akal gaduh, nafsu gaduh sahabat. Urang peuting ayeuna saksikeun nu hadir leuwih ti 50. Peuting ayeuna yakinkeun bahwa urang pemenang peperangan. Amin. Nafsu teu ngadukung kana ngaji, nafsu teu ngadukung kana thalabul ilmi, nafsu teu ngadukung kana silaturahmi, tapi peuting ayeuna Abdurrahman jadi saksi warga Pabuaran hadir dengan kompak. Ieu teh bukti bahwa nafsu urang mengalami kekalahan, nu menang akal, maka nu hadir adalah malaikat udud. Amin. Bisi hoyong terang malaikat ngopi peuting ayeuna. Nanti aya kopina eta mah curhat. Ke ku panitia dikomplain tenang. Direkomendasi ke tenang. Dari si ngomongkeun ku Abdurrahman sim kuring ge pas rek dipangyeduhkeun ku MC dititah ka panggung kan telenges teh kan. Keun anggapan MC-na urang heureuyan bukan. Urang doakeun cenah umroh buru-buru. Tuh wilika ngaduakeun urang mah tarah goreng da. Mun ngana ongkosna ke ka urang. Ya Allah ya Rabbana, takang sadayana. Gusti geuning pas ngeunteung teh tong neangan doma jauh-jauh, tong neangan eme jauh-jauh, abdi peuting ayeuna keur jadi malaikat, teuing balik ti dieu, teuing bertahan jadi malaikat, teuing robah jadi doma. Ayo. Cek kiai teh cek nu adan hayya 'alas shalah. Ribut tara. Di dia mah yakin sing terang. Sampai sering ngalangkungna poin berjamaah isya di pagi dia. Insyaallah di luar. Komo di masjid ajahan. Pokokna nama eta mah motoran duaan. Nah Kang sadayana, kunaon aya pernikahan? Kunaon aya syariat nikah? Allah nyiptakeun manusia dengan nafsu dan akal. Lamun aya jami teu kawin-kawin, buah-buah malaikat kasarung eta. Lelengohan we kuplak kapeknya kos kumpa ieu pejuang sunnah ye. Nah margina sakedeung deui perda Ridwan Kamil bakal dicetuskeun lamun teu didemo ku mama. Naon perdana? Setiap laki-laki diwajibkan poligami. Pabuaran pangheulana ngacu satuju. Tapi bojo malik bari cek cocolek. Nah Kang sadayana. Kunaon aya syariat nikah? Kunaon aya syariat nikah? Allah uninga, Allah Al-Hakim, Allah Maha Adil. Manusia memiliki kebutuhan biologis. Lamun teu disalurkeun, rieuh. Buk rontok, puis terek bijil, beungeut ngolotan memeh usum. Sok jajan. Tingali jangan kawin-kawin ka tingali. Ada tepugu. Di imah boga, imah aya, TV aya, gulutuk di posrona. Duaan jeung kohko. Mentak simburi mat lain mengkritik imah mendoakan. Anu masih kene single, anu masih kene lengoh, anu masih kene lajang, sing enggal nikah, sing emut kiamat sudah dekat. Ya Allah ya Rabbana. Mana kebutuhan biologisna? Mana kebutuhan biologis anu aya dina awak manusia sehingga kudu tersalur dengan teratur, kudu tersalur dengan hukum, teu bisa disalurkeun kana paralon. Teu bisa dibanjirkeun ka solokan ya. Jawabanana tingali dina tafsir Ibnu Katsir tadi. Dongkap sekelompok Yahudi bertamu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipersilahkan cali ku Kangjeng Rasul, Yahudi ngacung, "Wahai Muhammad," pamake Kanjeng sia teh datara. "Wahai Muhammad, kami dongkap ka dieu aya pertanyaan." Anu mana pertanyaan ieu? Moal aya nu bisa ngajawab
kecuali nabi dan rasul. Berarti iya lain pertanyaan mubaliknya, lain kelas ecek-ecek ya. Yahudi dongkap ka Kangjeng Nabi, tujuanana hayang abus Islam, tapi rek ngetes heula apakah benar Muhammad itu nabi atau bohong. Lamun ilmu santri mah sok tasawur heula. Tasawur teh bahasa di dieu mah penelitian, untap intip tuang toong tasawur teh jangaranna. Ada santri di dieu kan tara ributnya yang aya awe gulus di ditu tara percaya. Papai heula kari muhun umur 70. Akhirna saur Kangjeng Rasul, "Hatu kadarieu sok. Silahkan pertanyaan Anda keluarkan. Saya akan jawab," saur Nabi. Itulah rajana patona, rajana pinter, mustahil Nabi jeung Rasul biladah, mustahil Nabi jeung Rasul belet, sabab namun Nabi belet moal bisa ngelehkeun musuh. Mentak anu getos salawat ka Nabi, anu satia mengikutin sunnah Nabi, yakin bakal kawaris patonah jeung pinter. Amin. Cirina pinter, jurumiyah kakolotnya dihargakeun 1,5 juta. Aya kitab engal bade ngaos. Naon amina? Rohbiyah. Agung, bejana ge ngesang di bawah ge. Sabaraha hargina? Saur rencang mah 1,5 juta. Da kolotna teh ngaji, balgug, bodoh jeung kiai teu bau. Dikirim we 1,5 juta. Bener dibelikeun teh jang 15.000. Eta bati unggul. Allah, paingan HP-na ganti ya. Kuota aya 120 GB itu. Bisa nraktir babaturan lagi lain ecek-ecek sampurna mah sasalopnya. Oh, eta usaha santri. Niko, kamu nipu kolot. Eueuh hiji. Akhirna cek Yahudi. Wahai Muhammad, pertanyaan kami yang pertama, apa makanan yang diharamkan oleh Israel? Apa makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri? Saur Kangjeng Rasul, maneh kudu apal heula kronologi, tong waka dijawab. Model kamari sim kuring wade angkat ngaos ka Purwakarta Kang ka Peleret. Di tengah jalan aya nu ngawea, "Kang, kumaha hukumna donor ASI?" Aya jang ayeuna. Di mana aya hiji istri melahirkan tetiasa nyusuan budakna karena teu aya cai susuan, biasana sok donor ASI, meuli ASI batur. Donor darah mah geus teu aneh kan. Kumaha hukumna donor ASI? Tingali dina Al-Baqarah, di mana budak batur disusuan ku hiji istri, usia budakna 2 tahun ke bawah, nyusuna minimal 5 regot, mangka dihukuman jadi muhrim atau jadi mahram leres. Asalna 10 regot ngan dinasah jadi 5 regot. Nama ke 5 regot bapakna beakeun. Akhirna hiji istri melahirkan, susuna teh bijil cai da imet kusana. Oh, itu tempat sa'i kan. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Beres tawaf 7 kali wayana kudu sa'i Safa Marwah, Marwah Safa. Jadi ibu-ibu lamun ngajak acara oge malam Jumat sing rada gaul, Pak, sa'i Pak. Sa'i kanan kiri kanannya. Mentak budak bungsu di mana-mana sok ngaleuyet. Budak bungsu di mana-mana sok ngaleuyet. Nomor gila nasibna susu sesa. Ayo. Tapi beda jeung cikal, licik gede akal benernya. Ya buktikan ayo. Kumaha hukumna donor ASI? Aya pendapat nu nyarioskeun teu jadi mahram, nu jadi mahram mah kudu disusuan langsung cenah tina susuna tina pabrikna. Tapi tingali dina kitab Kifayatul Akhyar juz kedua halaman 138, di mana ayah hiji jalmi nyusuan budakna dengan donor ASI rek langsung tina susuna rek geus diperes di botolan 5 regot, maka budak nyusu jadi mahram. Jumpling deh kayak ngajin gitu. Andeng menang sakit kayak weh di depan
Kang Ridwan pasti akan kifayatul ayar dan geus eueuh teu papanggih geus lila. Tapi tinggal jilidna di gebrong sirung. Tuh nya ibu. Mentak kade ibu pilih aya nyuhunkeun. Ibu nyuhunkeun cai susu, budak kurang cenah hayangan nyusu. Dar tadi pencetan, asupkeun kana botol, asupkeun kana gelas, direguat teh ku budak eta, wayahna jadi mahram. Jadi inung rodo, ka salakina jadi bapa rodo, ka anakna nu lalaki jadi dulu rodo. Teras semapai ka handap arek kumaha geus sok. Ya Allah ya Rabbana, mentak waktu Kang Jo Rasul ayeuna ameng kana neraka geuningan harita nempo awe digantung susuna nih. Eta teh lain awe digantung susu nempo susu lain sok nyusuan anak batur tanpa izin salaki. Nu paling parah sok nyusuan salaki batur. Kacau. Parah eta. Allah kadenya nya cek carogena teh oh nek can seubus diobral. Wede. Israel atau Nabi Yakub saur Rasul. Kronologina suatu hari Nabi Yakub teu damang wales. Nabi Yakub teu damang repot. Kemudian nadar ka Allah. Gusti abdi nadar, lamun abdi sehat, abdi bade ngaharamkeun makanan jeung minuman nu paling dicintai ku abdi. Coba eta nadar. Asok di nadar asok. Dina Fathul Muin juz kedua nadar dibagi dua. Hiji aya nadar lajaj, kadua aya nadar tabarur. Nadar tabarur di mana urang nadar teu aya pakuat pakait, teu make mualak aleh. Cek urang teh ngomong misalna wajib isukan abdi salat duha, mangka eta nadar tabarur. Wajib abdi isukan sedekah ka anak yatim 10 orang. Wajib abdi isukan ayeuna maca yasin 3 balik. Nah margina sabab perkara nu sah dinadarkeun adalah perkara sunat, teu meunang nganadarkeun perkara maksiat jeung perkara nu wajib geus jatuh fardu ain. Gagah iman nadar. Lamun budak abi laku rek dangdut 7 penting haram het. Masih abdi malamun bapa maut 40 rek genang pencak luhureun kuburan. Kacau si kehen. Teu meunang. Perkara maksiat teu sah dinadarkeun. Nomor kadua nu teu sah dinadarkeun perkara fardu ain. Lucu banget. Lamun sawah eta laku abdi nadar rek salat pohor 4 rakaat. Teu nadar ge wajib eta mah. Hiji aya nadar tabarur, teu aya mualak aleh. Nomor kedua aya nadar lajaj, eta masuk make pakuat pakait rata-rata janji ka kiai anu tara dicumpunan teh. Pak Kiai upami pajeng sawah eta abdi nadar bade masihan 10%. Eta teh kang tika paehna teh pun. Zaman baheula zaman Firaun poces kitu nya. Ari ayeuna mah da memang nuturkeun kan. Eta kiai ketika beliau panon tuh ngagawean 3 jam 2 wirida. Pamajikan mah boten geus dikacabak eta malahan sawah manehanana. Geus laku teh Anda seorang munafik karena Anda mengingkari janji kepada kiai. Jangan macam-macam. Kiai pabuaran, siapapun mereka, siapapun beliau, darahna mengandung racun yang mematikan. Jangan pernah bagi masyarakat aina menggunjing, mencaci, memaki, ngagorengkeun tukangan guru urang sadayana. Nah margina siap-siap berkah bakal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Nah untuk kade gede Israel nadar. Yang geura datang deh. Yang Salman buru lapar yuk. Tapi si kadongo badungan anes. Akang manipu ke urang teh euy. Jeung CS ieu. Cek Israel. Gusti lamun abdi sehat. Saur Nabi Yakub Gusti lamun abdi cager nadar. Abdi moal nuang makanan yang paling dipika suka. Abdi moal ngaleut minuman nu paling dipika resep. Sedengkeun makanan nu paling dipika resep adalah daging onta. Minuman nu paling dipika resep susu onta. Teu lami Nabi Yakub sehat, Israel sehat, mangka Nabi Yakub tara nuang daging daging onta, tara nuang susu onta. Namun nadar kanggo urang sikat ke. Ke bisi katana suci disuguhan daging onta.
Yahudi nyen hukum anyar, cek Yahudi haram ngadaang daging onta, haram minum susu onta. Oh teu apa lalakon. Urang mah ulah kan bisa ngirim daging ontanya ke witi tanah suci 5 kilo calana kan resep sama dalam kan kacantayan ditampi insyaallah tenang susuna komo susu onta makan cek beja di urang Arab susu onta mah bisa menjaga stamina kan. Cirina stamina waku kuwi mah eleh kan komo kerating deng mah pokona mah he bukan mah lamun heureuy jeung nu jadi bojo istirahatna teh 5 menit sakali kan. Jadi urang Arab teh lain badag lain mineng kan. Beres istirahat 5 menit lah kacati eta teh dibarokati susu onta. Apa sanaina? Tapi cenah abdi mata tangga kamari cenah aku minum kerating deng lain botolna asup. Salah deh. Akhirna saur Kanjeng Rasul, wahai Yahudi, jawaban kaula, makanan anu diharamkeun ku nabi Yakub, minuman anu diharamkeun ku nabi Yakub adalah daging onta jeung susu onta dengan alasan nadar. Macam Yahudi, benar jawabanmu Muhammad. Hiji kan. Pertanyaan kedua, cek Yahudi, lamun hiji suami berhubungan badan jeung istrina, apakah anakna lalaki atau awewe? Apakah anakna mirip bapakna atau mirip indungna? Iya pertanyaan hese kan. Pertanyaan kedua, wahai Muhammad, bila mana seorang suami berhubungan dengan istrinya, apakah anaknya jadi laki-laki atau perempuan? Apakah anaknya mirip bapaknya atau ibunya? Saur Rasul mesem enteng. Da Rasul mah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Maksudna rek ngagamar jang panganten engke. Saur Kangjeng Rasul kudu apal heula kumaha rupana sperma laki-laki, bagaimana rupanya sperma perempuan. Geus apal jangan? Nu urang apa saten wae mah hese. Kamari ge ditanean salah. Saur Kangjeng Rasul, oh pan ngaji mah kudu nambahan ilmu saeutik oge, di mana ilmu nambahan barokah bakal bertambah amin. Jajal. Saur Kangjeng Rasul, sperma laki-laki abyatu golidun warnana bodas kental. Cepol itu jangan. Eta sok nablok nang samping. Aduh, santri mah dajeng babaturan we ning kabogoh can boga, da bobogohan haram kan di pesantren tidak pacaran aya ge taruh. Akhirna tos milu-muludan jeung guru ngadaang sati doma. Aduh teu kuat ngaceng bujur babaturan ge jadi. Yang penting aneh. Pas salat subuh teh isuk cek kiai teh maneh teu sah ta salat subuh. Nah margina aya cai mani na samping. Lamun ieu sperma posisina di belah hareup, yakin ieu salat budak batal wajib dikodoan ngan adus heula, berarti keluar sperma keur waktu hees. Tapi lamun ternyata sperma garing aya di belakang samping, eta budak teu kudu adus sabab eta mah nempel nu babaturan. Masih kan? Saur Kangjeng Rasul, sperma pameget warnana bodas apa nah mari najang dina Fathul Muin juz pertama, cairan yang keluar dari laki-laki itu ada 4. Yang pertama air seni jika hambangan, nomor kedua wadi, nomor katilu madi, nomor kaopat mani. Nu tilu hukumna najis. Naon bedana? Ngaran-ngaran kaluarna teu genah lain cai mani sakitu. Urang keluar cairan kos kecap ngabulae, tapi nyeri eta wadi atau madi hukumna najis, teu wajib adus, nempel kana kulit kundi kumah, nempel kana pakaian kundi seuseuh. Abdi mah geus manggul batu ari kapasitas 50 kilo, ari manggul sakitar satengah brek bijil pucrak eta salana. Eta lain sperma teu wajib naon. Da sperma mah cirina tilu, hiji bitalad dudin bi khurujihi, kaluarna pelem. Sorry. Atuh da kitu. Tanyaina, "Ma dalilul pelem?"
daliluhu wujuduna fid dunya. Naon dalilna cai mani pelem bijilna? Dalilna aya abdi di alam dunia. Abdi aya di alam dunia berarti bapak abdi jeung umi ngeunaheun datak dituluykeun. Atuh hiji cai mani mah kaluarna pedo. Pelem nya cicing sak. Mangartieun mah kenaen. Wah ada umur sakitu mah geus ngeureui ieu. Nomor kedua watadafukin ya. Ciri-ciri sperma mah kaluarna membeledak ya. Menggejrot bener. Aduh. Lamun kana kaca pupus. Bukan surat At-Tariq, ayo baca bareng. Wasama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indzafiq. Khuliqa diciptakeun manusia saur Allah mimmain tina cai dapikeun anu ngagejrot bener teh cocok santri kolot mineng. Hiji sperma mah kaluarna naon? Belum. Kade salam caji pelem. Nomor kadua nomor katilu lamun baseuh kos adonan pibala balaeun. Ameuna lamun garing kos bobodas enog kayaknya. Pulau Sulawesi dina samping. Awas dia. Saur Kangjeng Rasul warna sperma laki-laki adalah warna bodas kental. Dan sperma perempuan asparu rokikun warnana koneng encer. Cek ibu teu percaya tong enggeun ya penting. Sehat udah. Urang mah percaya Nabi nu nyarios Ibnu Abbas anu nyari ngariwayatkeun hadisna. Jadi sperma perempuan warnanya koneng encer. Apa? Kade si update status ya. Koneng encer. Teu menang. Kemudian pertanyaan kedua ti Yahudi. Ketika si suami berhubungan badan dengan istrinya, apakah bayinya jadi laki-laki atau perempuan? Saur Kangjeng Rasul, lamun kerhubungan badan ternyata sperma suami keluarnya lebih banyak daripada sperma istri, insya Allah anaknya bakal jadi laki-laki. Oh, jadi mun boga anak laki eta teh banjir bapana baheula. Sabalikna, lamun kerhubungan badan ternyata sperma istri lebih banjir daripada sperma suaminya, saur Rasul insya Allah anaknya bakal jadi perempuan. Nu boga anak awewe nah ngomong kayaknya mah baheula banjirnya culangung eta. Ulah ada geus bukti ieu. Kedua, saur Rasul, di mana sperma laki-laki keluar lebih banyak daripada sperma perempuan, insya Allah anaknya akan mirip bapaknya. Dan ketika sperma istri lebih banyak daripada suaminya, anaknya insya Allah mirip inungna. Ayo ngareneng. Balik tidur eksperimen hadis langsung. Jangan ka dia, bapana ngareneng. Mirip nek nu sia teh. Cek inungna teh. Wah anu bapak penarita banjir. Cek inungna neng ka dia neng. Neng mah mirip mama. Jawaban Rasul berarti wanita tersebut kerhubunganana caina tsunami. Kanyahoan aya. Nah bener jangan. Jelamu urang mirip papa berarti baheula bapak urang spermana lebih banyak daripada ibu. Lamun urang mirip ibu berarti sperma ibu lebih banyak daripada bapak gitu aja jangan. Mentak kanggo panganten ajaran di Kangjeng Rasul sunnah namina silahkan dicoba. Hoyong murang kali pameget diusahakeun tah nu banjir salakina. Cek panganten teh abdi mah yang boga dak awewe ayahna we istrina kudu tsunami. Nah gitu pasti gitu. Insya Allah. Ngan kade nya ka panganten ulah abong kena menang meuli, menang ngamas kawinan geus disahkeun. Oh, seruduk bek ulah.
Urang mah umat Islam boga etika leres teu. Nah margina setan 24 jam ngintai mencari peluang. Sedetik apapun peluang ku setan bakal dimanfaatkan untuk menghancurkan keturunan umat Islam. Mana hiji wayahna we arek asup ka kamar teh atuh wudu heula. Atuh pan kan noel batal wudu deui. Oh moal jadi atuh. Aya tika subuh wudunya. Mimitian wungkul. Nomor kedua wayahna we ulah langsung kana stasiun pusat papayeuh. Mohon tina ta'arif heula celengok cium disebut teh muqaddimah. Turun ka handap. Langsung mempeng heula. Cicing atuh da ieu mah balik batu nih kaseterin kuburan. Papai heula. Mangga kan. Coba ngaji teh make muqaddimah. Ilmu balaghah udah pasti nentang atuh. Assalamualaikum hadirin. Kiamat sakedeung deui. Menyak balik kitu. Di dieu arek tawasul arek tahlil pasti istighfar heula, sahadat heula, hadoroh heula, itu etika. Leres teh Bu. Da urang ge tuang teh ngahuapkeun bangsal henteu. Kadenya kapangan teh babacaan heula ieu duana. Allahumma mumpung direkam. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Babacaan heula. Kumalamun ke sari can pembacaan ngomong ke bojo mak naik gedenya nah panu tadi bismillahan eta mah ilmu gemul santri tak lamun santri paras mana nih cek akang hayang daang deui ngomong ka pager ayu ceuk rek nyodok deui pan tadi geus nu tadi mah teu bismillahan bisi teu barokah aduh kumaha we modus gemul kitu nya. Nah mari kita lamun hiji pamegat hiji suami hubungan jeung istrina teu bismillah bismillah acan mau tidak mau setan bakal miluan nanam saham. Di mana setan nanam saham tong aneh lamun lahir budak akhlakna ke setan-setanan. Tah ngaji hese, tah sakola hese, tita ibadah molotot ka bapana ya setanan kan. Tapi babacaan ulama tayyib itu kapungkura sepuna babacaan amin amin. Da ujang mah geuning waktu ngaos waktu konser di hareup eta kitu nya. Widenya kumaha cek Yahudi setelah pertanyaan kedua dijawab benar jawabanmu Muhammad saya sepakat. Dua pertanyaan katilu ya saudara teh awis pan. Pertanyaan katilu Muhammad ketika ayah petir ketika ayah guludung apa itu petir apa itu guludung apa itu geledek saur Nabi cetek eta mah pertanyaan guludung atau arodu geledek atau arodu itu nama malaikat dipakai jadi ajengan geledek ajengan guludung ajengan petir, ajengan halilintar, ajengan gitar tua. Musing deka. Geledek teh ngaran malaikat, saudara. Guludug teh ngaran malaikat. Arodug teh ngaran malaikat. Cek Yahudi ari nu kadenge sing baledug di langit naon eta? Sautuhu suara malaikat. Mentak ka ibu-ibu lamun keur moe pare kahujanan kade eta ngomong kalepasan. Kunaon si guludug teh wayah kieu datang cek malaikat dibentar cek wae. Nu sing geleger di langit teh saur Nabi sora malaikat robu. Sorana sagede kitu ibu. Sadekeun urang ge maot rek papanggih jeung dua malaikat isi maf'ul munkar nakir biwas maf'ulin kada fa'ilun ja'as maf'ulin kada qatilun munkar nu dipika ngewa nakir nu dipika ijid maksudna kedatangannya tidak diharapkan wajahna ekstrim cirina ekstrim eta bapak urang teu balik deui kunaon nu mau teu balik deui mung papanggih deui jeung malaikat eta aja. Sering ngerek nanya ke orang kamu marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma ihwanuka pek teh gagal paham ngaji tara ibadah tara salat tara jeung kieu tara ngadiu hayu we ngapalkeun jawaban hei alam kubur lain tempat ngaleseng
Justru cinta ka ulama, khidmah ka guru, akur jeung dulur, rapih jeung tatangga, satia kana sunnah Rasul, itu yang akan menjadi penyebab mudah jeung capeta ngajawab pertanyaan munkar wa nakir. Amin. Tuh kan. Jadi lamun ngadenge guludug teh naon eta teh? Malaikat. Nyentakna model kitu, kalapak tutup. Oh ya. Pernah ningan di mana? Di hiji wilayah Sukabumi ningannya. Aya jama boga panggilingan ningan. Berita nanti sekian tahun ka tukang lah Abdurrahman apa? Boga panggilingan moe pare keur garing eta poe brek ya naon. Kahujanan ya eta nangtangna. Gusti molotot ka langit datang aro nu beladang paeh teh pamoean. Marukuma. Malaikat rek disentak. Di pelototan guru ge geus sakieu ya. Sok ge papangi jeung pangarasa Cileungsir teh pugu asa teh napak. Atawa jeung pangasawah haji di Panaruba sim kuring ge riweuh ka namar ge hiji eleh ku jango. Pangarasa ulama da ipis-ipis ge berkarisma urang mah mira jango teh kekeh pahili jeung pencieun. Ya Allah ya Rabbana. Tilu kumaha cek Yahudi? Benar jawaban Muhammad kami sepakat. Ternyata sing beledug adalah suara malaikat roh. Pertanyaan kaopat. Cek Yahudi, apa ciri nabi akhir zaman? Naon ciri nabi akhir zaman? Rasul ngawaler tanamu ainahu wala yanamu qalbu. Ciri nabi akhir zaman dua socana bobo, dua socana terpejam, tapi hatena teu pernah tidur. Di nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cirina ketika socana bobo manahna 24 jam zikir ka Allah. Urang mah umatna tibalik tong keur peureum keur beunah badog liwat ka jauhan. Tong we main game bener kan. Urang mah loba malaweung kan. Ya Allah ya Rabbana, bentak urang malain nabi pastilah. Kayak Nabi malawung, ngerakeun Nabi teh. Ternyata Nabi Muhammad mah socana bobo, socana terpejam, socana peureum, tapi manahna 24 jam dikir ka Allah. Kumaha jawaban tersebut cek Yahudi? Benar Muhammad, kami sepakat. Opatakan. Hiji deui. Tare beresnya. Aku mangke wetan da di kontrak ieu. Naik kuota geus limitna tamah kuota udah konter loba. Nomor kalimat pertanyaan terakhir cek Yahudi, kalau menjawab dengan benar kami akan masuk Islam, tapi kalau tidak sepakat kami tidak akan jadi masuk Islam. Bukan hitam di atas putih. Cek Nabi Muhammad atuh sok omongkeun pertanyaanna engalan yang parasmanan ya. Akhirna saur cek Yahudi, Muhammad siapa sahabat Nabi akhir zaman? Siapa teman Nabi akhir zaman? Siapa backing Nabi akhir zaman? Saur Nabi Muhammad, backing Nabi akhir zaman, sahabat Nabi akhir zaman, Jibril alaihis salam. Begitu Nabi menjawab dengan Jibril, Yahudi kabeh ngajengkat mararantom. Islam nate tulus. Cek Nabi hari tangkurak siap naon ket mah datang ngaji adun bobogohan di nupoek bapak. Yahudi mah Yahudi ya. Cek Yahudi Muhammad, pertanyaan pertama sampai pertanyaan keempat jawabannya kami sepakat, tapi pertanyaan terakhir jawabannya kami tidak sepakat karena Jibril musuh kami. Lamun ngajawab Mikail, abdi rek asup Islam. Lamun ngajawab Israfil, abdi rek asup Islam. Tapi ngajawab Jibril mah, mohon maaf, Jibril musuh kami. Kunaon siapa kamu musuhan Jibril? Teu kaob boga rencana butut ku Jibril sok dibejakeun wae. Contoh Abu Jahal nih, apa aja? Abu Jahal nyeun lobang, disebutna jebakan Batman. Muhun, tuluy gegeringan nih. Pada apa panti para mubalik gegeringan tutupan dan luhurna dan ngaranna ge jebakan Kang Ranjau.
bejakeun jeung ka pagawena ka Muhammad amang gering gitu. Nabi Muhammad mun urang meureun najis kudu datang. Udah akhlakna beda atuh. Begitu diwartosan diulem. Kangjeng saur wajahal. Depan sana punana banyak amang deui. Saur wajahal teu damang hoyong dilongok, hoyong didoaan. Heuh mangga berangkat. Dalil tah fi'lun nabi hujjah. Af'alu toha sahibi syariah jami'u hamariyat kemudian. Jadi teu nanaon urang datang diundang ku non muslim teu nanaon. Hakul jar disebutna ngan urusan akidah masing-masing. Nabi oge diundang ku kafir ku Abu Jahal datang. Tong ganeng bisa aya kiai di dieu boga tataan teu togenya. Bisa aya kiai di ditu nya. Dibalik hampurannya. Bisa aya hiji kiai diundang ku Kristen misalkan ka imahna datang jadi rame make kudu jadi rame dan Nabi ge datang diundang ku Abu Jahal. Ulah sote miluar. Urusan sosial mah eta sungguh dina fatul mungkin juj katilu bab jual beli disyaratkeun jual beli kudu muslim jeung muslim. Sia teh ari Indomar nu saha? Panusi Paulus nya teh Kristen terbesar terkaya sa Indonesia. Da betah kene kadinya balanya ruangan gede full AC pelayan body impor. Kiai teh keur ngaji jang keur kitu majuri geus sarua da karesep aing. Harga bisa nego. Datang-datang selamat sore. Sopan. Kunaon warung dilebur teu laku. Atuh pelayan ge make kutang wungku. Allahu Akbar ayeuna. Bari camerut di kanu datang rek balanya teh da hutang lagi loba. Tingali. Kang, jual beli jeung non muslim sah. Nu penting balik berakal. Jual beli kudu beragama Islam sote lamun ngajual Al-Qur'an, ngajual kaligrafi Al-Qur'an eta mah disyaratkeun nu meulina kudu beragama Islam. Meuli tolor mah teu naon teh Yahudi. Nah, urang meuli motor ti saha hayo? Anu boga Mitsubishi saha? Sia eta. Toyota saha? Pandibu Selamat teh Kristen. Da barangnya urang mah kabeh kadinya. Coba di Cisaat aya toko lilis, toko asir Kristen kan, lilis-lilis Kristen. Eta barangnya teu nanaon Kang. So Nabi Muhammad ge jual beli jeung Yahudi. Nabi Muhammad ge ngagadekeun domba, ngagadekeun gamis ka Yahudi. Nah kita beri adu solid teu nanaon. Nama gina lakum dinukum. Widei. Nabi Muhammad mapa arek nyumponan undangan Abu ya. Ari pas rek nincak jebakan Batman, Jibril datang. Muhammad lomang. Tuh kan Yahudi amakeun begitu kan. Di bejaan we kumaha Jibril. Cek Jibril Muhammad lomang. Da Jibril tara bohong pambari yang urang bener sakapeung. Jibril lobang mohon aja rek dijebak. Balik deui. Balikana Nabi Muhammad. Abu Jahal memuriangan kang di kamar. Noong geuning. Ari pas Nabi Muhammad balik kanan ngagorowo. Muhammad, amang teh serius gering. Cek dia bilang tong lidenge balik. Balik. Ngudak lumpat. Teh sadar kena sumur. Terus teh asup. Tamiang merit kana tamiang. Kumaha jajarotan di jero Kang? Muhammad amang tulungan. Urang balik deui mah. Balik deui mawa batu saya dulu kuda cenah teh. Kang Jaroso mah henteu kase uih deui. Allah. Amang eta teh. Cigana. Oh amang ieu gobis. Jeung Jibrilnya bener likan. Tak Yahudi mah amekeun ka Jibril teh Kang. Tiap-tiap boga rencana busuk dihareoskeun ka Nabi Muhammad. Kade tah Jibril teh tak ijideun. Akhirna Kang Jaroso nurunkeun sorban Kang kahana. Eta sorban ponok jadi manyangan mujizat. Cepeng dugi can mah. Atos eutik deui. Eueuh na kita mau eutik di mah eueuh. Eta mah teknik mubalik tuh jang. Turun ka handap. Nepi Muhammad dikerek ka luhur. Bari berat atuh da montok gede dosa. Nepi we ka luhur eta ngomongna teh lain nuhun Kang. Muhammad sihirna hebat si kehe. Mun ayeuna digaprot teh jang. Cing geus ditulungan teh nuhun-nuhun.
budak geus dipapatahan ku guru teh atuh nuhun-nuhun barang bere teu bisa, ieu mah nuhun tara barang bere tara, budakna ge eureun teu bebeja teu rek jadi naon nasibna eta. Kade kangnya masantrekeun ka pangarsa Cileungsir wayahna kudu datang katingali tarang balik katingali punuk. Namarina sekecil apapun ilmu lamun doa merestui, lamun guru merestui yakin ieu budak hirupna bakal manfaat jeung barokah amin. Sanajan dikomong sagala bisa, alfiah disuridang, ngerab jago, ngasal jago, kabeh ilmu disuridang kabeh, tapi pernah menyakiti perasaan guru, siap-siap paling halus eta jadi bos uut. Mohon paling halus eta. Goreng-goreng mah biasa we kecepet panto. Eueuh di dieu mah. Namarnya sim kuring terang nyalira sabab nincak pabuaran lain sakali dua kali, di dieu mah akhlakna sararae keur ngaji mah. Alhamdulillah. Kembali di kang makhluk Allah dibagi tilu, nu kahiji dibere akal unggul yaitu malaikat, nu kadua dibere nafsu unggul yaitu binatang, nu katilu dibere akal jeung nafsu nyaeta manusia. Kunaon aya syariat nikah? Nabi Adam anu pertama midamel disebutna syariat qadimah, syariat lama, syariat jadul, syariat heubeul. Allah kuninga manusia punya kebutuhan biologis. Dengan adanya syariat nikah, dengan adanya syariat pernikahan, generasi manusia berkelanjutan ila yaumil. Coba lamun eueuh syariat kawin ting kumaha eta pacalatrek da. Ujang di mana? Ti anu bin saha? Duka da cek umi bapana gaya tiluan. Teu jelas teh. Beungeut mah heuli jeung eta. Neng di mana ieu? Ti anu rek naon ka dieu rek jeung KTP di desa. Putri saha? Duka saur bapa ge da tujuan saur mama ge. Coba tika. Teu jelas kan. Mentak syariat nikah jelas bisa manusia berkelanjutan generasina ila yaumil kiamat. Kumaha carana urang rek kawin di Nulalembong? Tong ngitung-ngitung wedal sok tara jadi. Bener teu? Tong wawa ka make palak ja. Palak menang ulama, tapi ari bogoh kumaha tuh? Ima bogoh sok elek ku wedal. Bogoh teh karinya bogoh ngan wedalna, ningang mah pagala. Teu kawin deui, beunang ku babaturan. Pelem teu? Emang. Ya kan? Kadenya. Da palak mah bisa dia cek bahasa Cileungsir apa bahasa Cileungsir bisa dikiasan. Wedal kemis kawedal salasa goreng sodako we ka kiai 10 juta da jadi alus atuh sanajan wedal kemis menangkeun ahad pi beunghareun, wedal kemis menangkeun senen pi sukseskeun, kedul usaha tarang ngaduma, kedul ibadah mah walah sakeukeuh ya atuh. Sing cerdas zaman now panena teh ieu hadisna tazawwajul wadudal walud, saur Nabi nikahi perempuan anu urang bogoh lah ya. Sim kuring di mana santri nunggus gede bemeja ka rabi kang hayang rabi aya calonna teu acan hayang pangneangankeun. Oh bener sia mah kapalang ka nyiksa teh. Yang cocok kayaknya bogoh tah geus bogoh mah gampang. Kiai pabuaran lain ecek-ecek, guru di pabuaran lain kiai biasa-biasa. Nu penting ujang bogoh heula ke urusan tanggal pernikahan ka guru bebeja tong hitung ku sorangan da hitung urang salah ti baheula oge. Mun nu di bala-bala 5 dihitungna hiji itu kan salah. Ya Allah. Ieu mah cenah abdi mah modal teh cenah Salasa jeung Jumaah sok pase awae. Pase awae sok teh duit. Atur. Sabnya kepala santri anu geus ararageung atawa nu aralit bari nuturkeun senior di mana rek milarian ti bojoeun saur Nabi pilarian anu bogoh. Tapi bogohna dua pihak. Ulah urang I love you nu itu naon? Urang nyebutkeun bogoh cik awewe teh itu yang paling menyakitkan ketika menanya seseorang bertepuk sebelah kaki. Sedih. Foto awewe na dilukis dina kitab. Wow, najilidna bidadari kiriman dari Allah. Gelis teh sete keur dangdang. Coba bayangkeun keur ngaheujeun.
kok mau bari ngabebeng petot sarua gitu modalna ulah tika loba bal jodoh-jodoh teuing nasabna saur rasul dina kitab Jabius Sogir habibaka haunama asa ayyakuna bagidoka yaumama wabgid bagidoka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintai seseorang dengan pertengahan karena tidak menutup kemungkinan orang yang kita cintai akan jadi musuh habis-habisan. Bencilah seseorang dengan pertengahan karena tidak menutup kemungkinan orang yang kalian benci ternyata akan jadi jodoh dunia akhirat. Tuh ini kan ya. Medak lamun tangan hiji nu pada bogo. Taros neng bogo teh ka abdi. Bogo. Abdi mah ngaran-ngaran santri bogo. Itu santri pabuaran. Santriat pabuaran mah tara ningali duit, tara ningali penghasilan, tara ningali status sosial, nu penting pameget ieu santri abdi pasti bahagia, fardu wudu diluruskeun, fardu adus dibenerkeun, praktek salat ditata, hate diomean, abdi bakal ikhlas, anjeunna getol usaha. Atuh da santri mah geus diaji kabeh ulah gagal. Ngarang-ngarang suami santri mau ngantep bojona terang amanah. Terus inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insanu innahu kana dhaluman jahula dina al ahzab. Ngarang-ngarang suami santri mau menyepelekan istrinya. Contoh Abdurrahman. Lihatnya. Sim kuring ka bojo can pernah tutah-titah dauh pagawean. Entah komo bojomu bali bulan mulu derajat gemil atunya tuwae jomet muhun mentak lamun sim kuring balik teu mawa dus ibu balik teu mawa kardus teu mawa oleh-oleh bojo teh sok hese buka panto nyangkana teh tos ulin langsung dibejahan muhun tapi lamun mawa dus mah percayaeun terus ngaji muhun kan? Contoh ya contoh muhun kedua sim kuring kadu alumni ya. ngalahirkan bayi nyagawe jeung salakina muhun sabab ketika tahun 2022 nganamian orok geus leuwih ti 300 sim kuring aneh sia mah isi anu nyieun jadi aing kudu mere ngaran mungkin masa peuting ngajakan rada ka harti sim udah yang barokahnya kedua dipiara akhirnya beres diramian kemudian nga-WA Kang tos lebet can transfer naon itu ya acis sabaraha 2 juta nganamian orok 2 juta lain ceramah lain tibang mere ngarang batur mah sakitu lain Ima ngobrolkeun alumni teh nyaritakeun urang Papuaan. Contoh ya komodo itu di jero tingali master wungkul wah haji geus aya tandingan yuswana duakeun nya guru urang sapabuaran sing baos yuswana amin keung sim guring menak anu sepuh kamari awal mulut di Simpang Takoka yuswana 88 tahun abdi cenah saangkatan sareng pangarsa Buya An-Nidom ngan abdi senior dina umur 88 tahun jang geus hitungan tasbih eta umur Abdurrahman kakarak 4 genep nincak ayu keneh ka ABG anak baru goblok banyak tahu deh nah kalau lagi sadana kembali deja Maha Rahman Maha Adil Allah nyiptakan manusia dengan akal dan nafsu. Allah nyiptakan laki-laki dengan akal dan nafsu. Allah nyiptakan perempuan dengan akal dan nafsu. Maka untuk mengamankan nafsunya, untuk meredam nafsunya, lahirlah syariat nikah. Akhirnya ketika aya kebutuhan malam Jumat, sarangkana jelas. Ieu mah pan aya jelema aneh, naon kawin mending rental. Uhun ya. 500.000 buangan di hotelnya di amparan daun cau gopet. Mohon 1,5 juta make koran.
apa sok nanya keunda jeung bahan ngomong ulah beja unggul geus tami cek kikieunan atuh da kumaha cenah keperyogian kumaha mun balik liwat karepet ka titah mayar cenah barokahna we oke deui sadayana alhamdulillah ternyata dengan ada nikah tersalur jalmi anu ngalaksanakeun akad nikah terutama panganten weteu kurang kedah diapresiasi diberi penghargaan mulia bahwa ieu dua panganten mampu mengalahkan hawa nafsu anu menang akalna karena hubunganana sesuai dengan aturan syariat agama dan nafsu mah lain hayang kitulah nafsu mawa anak batur haruduman ku sorban kasmeri gitu alhamdulillah entah penting ayeuna saha wae nu rajin ngaos saha wae nu patuh ka Allah jeung Rasulna inilah malaikat pabuaran amin. Jibril punya sayap, Jibril boga jangjang. Kita jangan mencari Jibril karena dimusuhan ku Yahudi. Kita tidak usah mencari malaikat bersayap. Suami kita yang bertanggung jawab di rumah tangga itulah malaikat yang tidak bersayap. Ketika ya seorang istri taat ke suaminya dalam artian positif, tidak berani mengkhianati suaminya, tidak berani ayeuna mengkhianati suaminya, selalu menjaga awakna, menjaga harga diri suami, menjaga harta benda suami, maka Anda jangan mencari Jibril, istri Anda adalah malaikat yang tidak bersayap. Amin. Oh, ngomong ke langsung balik. Pak Mario. Obrokeun saeutik ka harti yang ngajak Abdurrahman ya. Abdi suami bapak yang setia karena abdi siap menerima bapak dari nol besar sampai sukses sekarang. Ternyata mamah teu pernah berkhianat, mamah teu pernah camerut ketika bapak teu boga duit, mamah teu pernah enang ngadat, teu pernah nungtu sugana emas 2 kilo. Ternyata mamah ini adalah malaikat yang tidak bersayap. Gagah. Alhamdulillah. Cek suamina atuh bapak oge sami ieu teh, Jibril yang tidak bersayap. Nah margina bapak selalu amanah, sakuat tanaga hayang ilmuwan anu jadi bojo, sakuat tanaga hayang nafkah anu jadi istri, sakuat tanaga hayang tanggung jawab ayeuna miara istri, maka insyaallah ieu suami pabuaran adalah suami-suami bagaikan malaikat yang tak bersayap. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kembali di palawargi sadayana, alhamdulillah nu hadir sadayana adalah manusia ciptaan Allah yang istimewa. Keistimewaan malam ini urang sadayana dipasihan akal jeung nafsu, dibuktikan penting ayeuna nafsu urang eleh ku akal urang. Sebaca astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Pang bagia najami dunia akhirat di mana dosana geus dihampura ku Allah. Amin. Pang senang najami dunia akhirat di mana bubar tina ieu pangajian dosana dihampura ku Gusti. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Pang sangsara najalmi di mana dosa can dihampura, pang balangsak najami dunia akhirat di mana dosa can dihampura. Sehebat apapun doa seseorang, sepanjang apapun hizib seseorang, sehebat apapun wirid seseorang, yakin ieu doana moal diijabah ku Allah, yakin wiridna moal cair, yakin hijibna moal karasa lamun teu didahulukan istighfar. Mangka urang pabuaran amanat ti Abdurrahman sabab ieu nikmat seueur pisan sim kuring can bisa syukurna. Ketika wirid naon wae silahkan ijajahan ti guru masing-masing, ketika doa naon wae ti guru masing-masing teraskeun, ngan wayahna memeh wiridna memeh doana istighfar heula 1000 hiji. Sabaraha?
ning loba teuing baca astagfirullah 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 ngan keur wiridan mah tong dilagukeun tanggal beres ti saha eta istighfar ti Al Habib Husain bin Tohir dina I'anatul Thalibin juz kahiji bab salat sukru wudu geus lah launan sallallahu sing bener kan sallallahu letah istighfar hate kedah emut harita nu bujurana sallallahu harita metik pucuk jauh batur sallallahu aja sok mangga wih ti dieu supaya bangkit Islam harus maju, perekonomian kudu Islam kudu maju, urang eleh ulah ku kafir, urang ulah eleh ku Yahudi, kudu maju mangga doa nama bebas, wirid nama nyangakeun ngan Abdurrahman menta istighfar heula 1000 hiji istighfar anu ponok tadi astagfirullah. Lamun dibaca ku parawan, dibaca ku garis-garis cantik, yakin minggu ini juga bakal datang calon suami yang indah membawa mahar BMW produk Jerman. Ngan sayang nu turuna geus euhuntuan. Lamun dibaca ku tukang warung istighfar 1000 hiji mah tong daganganna warung na payu. Mun disitakeun. Akhirnya dibaca ku tukang ceramah, ku tukang qori, yakin jaja moal kaladana. Nah buktina sasih mulut ayeuna Kang, ieu mah harus dinikmat. Nu teu kaladangan ku simkuring 52 lokasi. Kali 10 jutaan pangitungkeun. Beres teh. Mangga sok mangga wiridna mah rek ku Arab mangga, doana mah rek ku Sunda mangga, nu penting dahulukan apa? Istighfar 1000 hiji, solawat nu paling dipika cinta ku Allah. Jawab sarit deui. Geus datang sabab karunya. Keur qori kan dibawa lupat di ku supir ini. Ibu ari solawat nu paling dipika cinta ku Allah solawat naon? Aya jempling. Aya solawat Nariyah aya. Aya solawat Fatih, solawat Sifa, solawat Munjiat, solawat Jibril. Aya. Ternyata Kang, solawat nu paling dipika cinta ku Allah di antara ribuan solawat adalah solawat Ibrahimiyah. Mentak dina tasahud akhir nu maca solawat Sipa eueuh sok aja. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungjina ayat jigana eta ku kiai lembur oge dikepret eta. Nu sok dibaca didikan ti guru masing-masing sholawat Ibrahim. Baca bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidum majid. Itulah solawat anu ribuan anu paling dipika cinta ku Allah subhanahu sahawae anu tos istighfar 1000 hiji dituturkeun ku salawat Ibrahimiyah sabara balik mangga insyaallah sanajan ngaji teu ti ka jam 12 bakal diijabah ku Allah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.